Siga manuk. Mama teh ngaredok, nyerami. Lupa. Oh eta bicara oncom gondrong. Oncom gondrong. Ya Allah, coba oncom gondrong. Lah, sok. Pas kalas. Karunya itu cara Neneng masuk. capek. Neneng masuk neneng. Mau oncom gondrong teh. Lain yang itu. Kang Guse sareng Mama Bungsu biar duet gitunya. Tampil duaan si Robi dan Yulinya. Amun, apa Kang, ada teh mama teh bade minakan lagu nu salajengna riuh. Ya, riuh. Tah, aya nama di recycle ku abdi, tapi salabesna mama mampayieuna gitu. Oh, Ayo mantap. jangan inung. Saha deui. Saha deui. Urang silih pacenkeun nya ucu silih dulu. Teh mau dina panggung saha deui wur teh. Nya, cenah kitu ka produser abdi teh. Amun eta ka tahu ooy aya di payut. Saha deui aya. Aya pokok kartok. Kok aya tuh. Bukti nyata. Anu mikalandep karena seni Sunda, menikah cinta. Sapasang ieu mah Koko sareng Cici. Sumping geus sedia teh bari. Ini kurang kita berdua. Oh sadayana pokona sering mama terus baik Gitu. Iya, Jadi ini urang teh genre urang teh biasa dinikmatin ku sadaya. Bisa sadayana kalangan. Neneng gelis. Mun aros aku neneng atuh mama yang ditaruh. Abi bener Aku sangat gelis mama. mama gitu. Si mama teh Itu si mama saya yang ditanya. Aku mau gelis. Mama macam. Mama neneng. Mama langsung kana sae. Mocuk. Aduh, gelis pisan. Make up na oge sae. Aduh, Mbak Putri ini mah rambutnya, crownnya. Aduh, mama kenging saha ieu teh mama teh meuni Iya, gelis. pasti kemuk ya mau disebutkan tak irungna. Bunda Oscar. Bunda Oscar. Tepuk tangan aja. Bunda Oscar. Si Gerwek kita Saya Gerwek. kan tujuh pandemi kenehnya eta teh. Kumaha tah ayeuna perpanggungan Mamah Bungsu. Eta mah. Terus kemana wae atau di bumi wae. Mama ayeuna alhamdulillah ari hiji-hijian mah neneng aya. Cuma can seueur. Sareng penontonna dibatasi. Jaba dibarekem jiga neneng gitu. Jaba artos-artos di payun. Oh, jaba artos geus dilunasan. Ai promonawi teh ada. Awak lieur Ada pamere kami mereneng. Ada penonton sakedik mah atuh nu nyawerna di sakedik atuh tah eta. Tapi ayeuna aya rezeki Salah. jadinya. Oh, kita mau Tah, ya ini nawe. Ya, kurang jelaskeun heula. Si Maman mah moal ngono isina mah tenang. Teu nyanyi, teu manggung. Atuh galuh kuliner. Wow. Oke. Rumah makan di wadona atuh. Warjo. Pedang lain Teh Sumedang. Da masih kene Sumedang kene Kabupaten Sumedang atuh mana teh. Bila kene masih sesanggup kene Sumedang kene. Awas lagi sakit ini wae itu apal kalau Karunya ada kurungannya. Sumedang. Mama sajana lagu riweuh ciptaan saya mah. riweuh. Dah kapungkur mah tadi tulis kan neneng zaman gitu. zaman di kota di Lebon ya zaman mama Terus gitu. gitu, Yang penting mama mah nyanyi. Terus ya, kita teh nguping wartos, mama teh diajar teh, wah nalika sakieu keneh gitu. Hah, sakumaha? Sedih. Tuh yo atuh. Terus kira mama sakedik we caritana. Sekali lagi bangkong. Mama mah ka dunia industri pop Sunda teh memang ayeuna tapi kapungkuran. Nyeunna hebat. Eta mah si neneng eta. Tapi emon mama, da abdi teh jadi penyiar teh tahun 80-an. Pan waktu zaman karena aya FM, masih ada kupiringan hitam ku kaset. Nyata mau bungsu dina naon teh. Jaipongan. Bulan jangan bisa. Bulan. Keliningan. Kek itu nonton. Ini nggak sedang kesel. Oh, kesel. Ada mama di sini. Mama idola mama saha kapungkur? Idola mama. Oh, dan mama mah kapungkur mah acara aya sinen anu kararitu. Oh, Ayeuna siga ayeuna. Kreatifan. Kali oge kapungkur mah aya titin sareng upit. Eta Tahu we oge cenah teu kaalaman ku mama. Oh, kan rasa mama nya sarenganana gitu. Tapi Teh ya mama Rengha gitu. Oh, mama nu bungsu. Mama Oh, bungsu. pantesan Amina mama bungsu. sekedar. Benny maunya ngomong.
Iteng komo. Nya. Sapanggung jeung saya baheula pancentilna. Maknya. Ye. Kewajikan. Cici. Penyidik. Panjang sakit pada Belekuk. Ya Allah. Sebenarnya jantan zaman mamah teh abah teh atau senang. Kolak bener. Kita ari bade naros. Ari Ibu Titim Fatimah teh masih kene wargi. Ari wargi mah sanes. Mung pada pagi teh nyenengnya si ben pertama. Ya. Anu Awit di piring hitam baheula mah kapungkur mah nyenengnya. Titim Fatimah sareng mamah bungsu teh sami awewe. Ya. Ya Kang Bos, wargi abdi menakan dina YouTube. Ya, cenah tuh ah. Gila kayak di edit. Hati capek karunya mapan. Apa cenah capek? Nah, jadi dina YouTube di Fatimah duet jeung Oma Irama. Terus Saya ngalokan. ngalokkan Oma Irama. Sebelum Oma Irama jadi superstar. Wesh. Sebelum eta teh sareng Ibu Titim Fatimah. Saha nu malokan? Oma Irama. Paingan Oma Irama dari awal. Kalau kan teu Oma Iraha. Ngalokan bisa. Nah, Mama Bungsu ge kapungkur tahun 70-an sampai dialokan ku Bu Ari. Oh gitu. Malah kan mah bukan ada orang ngawin. Judulnya Geus disabareun ku penonton. Gitu. Anu penonton geus disabareun sok ah mama. Siap deh. Sok lagu nonton. Kayak nggak boleh rasa kedik. Cenah mama sabaraha tahun? Mama tos 50 tahun. Oh, manggung teh. Nyinden berkarya seni. sebentar Yuswana manggungna. 50 tahun. Awet anom. Oh, ari awet raja. Ya. 50 tahun. 50 tahun manggung, umur 50 jadi 100 tahun umurna. Tahun yang kolong kana waktos Ya. mah atau sia. Mun. Mana nyakeun? Bungsu Bandung dina laguna. Riwayat tempat parahyangan. Hade pisan. Ya. Mangga nyakeun. Atas di dia rancangan mama. Seperti Ini saat produsen. jogetan Bodoh tadi ya bogoh kudu aing alat Tadi Ini sih lalakina ka dieu hiji. Tadi ngeus joget tayang si Benny Iya, sisa. katanya baru guys. Weh. Caroket lagu ieu. Citing neneng ka dieu baturan mama. Kang Benny, Kang Benny, acara antuman. Aduh joget aing. Tadi Terus udah kita berdua kan ya bantu kakak di bogohnya. mana Tadi hiji ayo deui, gaji mana ka hiji dia. deui. Minangkana teh akang teh marebutkeun mama bungsu. Heeh, minangkana mata kudu duaan jeung Kang Benny. Susu. Apa Rika Solmen susu lah. Puas. Ya Allah. Minangkana teh akang teh marebutkeun ieu di toha eta tah. Kesuten mana nu bakal jadi minantu. Nah, siap.